Minit kebeneran sonek bukber jangan nambah-nambah. Cong, Halo Haji. hadir. Siapa Haji? Cong, sebenarnya tadi duit aing. Oh gitu Pak Haji. Soalnya orang nonton kamera di ditu hiji, di dia hiji. Orang keur ngetes maneh. Jal mama emang teh ninggali, tapi Allah mah mahan ninggali. Kok gitu Pak Haji? Atuh iya punten Pak Haji. Atas nononya. Hah? Duit nu saha ieu? Pan ieu teh duit 2000 oge. Nu batur ieu teh hak batur. Ku dibikeun deui ieu mah. Ku dibalikeun deui ka nu bogana. Lon, Ulan Waji. hadir Lon. Kenaon Lon di itu? Lain ieu manggih duit tadi di ditu Waji. Ieu teh teuing duit saha? Maksudna ieu teh dibalikeun deui nu sahanya Wajinya? Nu urang, sebenarnya mah urang keur ngetes kejujuran. Soalnya urang nonton kamera di itu hiji, Hah. di dia hiji. Atuh aya kitu mah dah. Alhamdulillah maneh mah jujur ya. Mun boga budak awewe mah ya dijodohkeun. Oh bisa wae Waji mah. Bener ya. Bener, lamun boga budak awewe mah hanya kana teh boga. Alhamdulillah ya si Olon. Ning jujur amat ya budak. Ning dibalikeun deui ya manggih duit 2000 oge. HP urang di mana nya? Eweuh. Hiji di ka mana nya? Alhamdulillah aing nang 2 HP euy. Lon, Anjong. sukses Lon. Ning heueuh. Bagi duanya heuh. Kalem. Yuk, lan COD kan ayo. Oke, siap ayo. COD nu ngomong tadi cenah. Saha? 4 juta. Bener ya 4 juta. Hah, 4 juta? Nu nawar. Geus saya mah maneh 1 juta, urang 3 juta heuh. Naon kitu? Pan urang nu jeung siasatna ge. Pan urang mah nyokotna. Pokona mah urang hetang pokona mah. Naon teu bi. Pokona mah urang 3 juta. Ajakan ribut. 3 juta. 3 juta. Bro. 3 juta.